Kamana itu gablog minantu teh menik kadua hek bantuan kalau teh mesek-mesek anu kieu we atuh goblok gablog minantu teh gawe kana barang daang bukti tambi keur ngadaweung we ieu teh keur mecekan inci nih tah minantu kadua an ulin we nya eta ijid aing mah nya arek balik urang mah nah ku ge minantu ngedul rek baliknya rek mantau mah kamana pejuh teh di teteangan ku aing asa eueuh sarana pejuh naon mengen ulin we 52 53 54 55 ai sia na kituan wae ya Allah sia teh mun celaka urang da eta geuning ku aing di teteangan kita tadi tanya aku mah di dieu sia teh ke olahraga mah olahraga pagawean sia mah kitu kalakuan teh nah kudu kumaha atuh urang teh atuh naon atuh kalau ka ngajungjung nu kitu ku aing cita ngalasuteng waro sia mah aing masih mama sok kitu we hayo pan kamari geus ngalasuluh mah tadi gitu aing teh mesekan anca inci nang tengah waro kemana wae dasar minantu kadua meni hayang ulin pagawean teh nyebut kadua we mah ka dengekeun ai urang keur boga dieu ka urang teh ninganan ucu nyanak naon ieu namu bukti nyata gablog minantu teh keur ngajungjung nu kitu ngawur teuing sia sabodo teuing ai kieu mah rek dipulangkeun we pamajikan bodo teuing aing mah init aing ai didaekeun mah pamajikan sia dipulangkeun ai teh sabodo teuing jeung pamajikan sia ini ka itu oh da pamajikan urang mah budak aneh meureunana mah sabodo teuing aing mah teu benang diurus dipulangkeun aing mah disrep aing sabodo dipulangkeun usaha ngantuna teu boga dasan minantu aya naon mak kita asa ganeng aing mah salaki sia meuni eueuh daya nya eta aing mah matak amek ka sia teh geus boga beas encan sia nya eta boro-boro mah teu boga nanaon kitu si Aa make kitu sagala nya eta teuing jadi lieur karang angkat nu kitu patut salaki sia mah teuing gawe emak mah jadi asa bingung aya puyeng mikirana oge itu make gegelan ka aing datang aing sia mah pek uruskeun jeung salaki urang salaki maneh kadul aing mah ngabejaan sia mah di dikukuk ieu we sakit kadul oge sabodo teuing ini teh maaf lieur